ngagam dina syariat. Syariat nah hukum masalah Islamat timbul hukum syariat. Tata cara didinya pasti bakal aya perbedaan paham. Da syariat tata cara mah moal sami dan ngajarkeun gere sami. Beda paham di antara ulama, ieu urang Ahlussunnah wal Jamaah mah orang NU mah kudu apa? Perbedaan paham di antara ulama teh eta teh rahmat. Heuh tanya, rahmat. Tong aneh beda paham. Fitrahna manusia di alam dunia ada beda paham. Moal aya jalmi nu sami di alam dunia, mata disebutna jelema ge. Henteu jelepa. Jelema mah henteu sama, juljal tapi henteu sama jelema matakna. Mata kamu di alam dunia jami moal benten wayahna. Da mulai sami ieu kudu kieu ieu mah kieu ngan ulah ngarasa pang bener. Dina syariat pasti bakal benten tata carana. Eta teh nangankeun kana tabahurna ilmu junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah urang teh dina pada umumna nambah dukeun ka dieu Bu. Umumna teh. Nah teu dukeun kana tiluna. Padahal intina agama mah di dieu dinu ihsan. Manawi nalika ngantunkeun teh sok ngadoakeun anu ngantunkeun teh geuning Bu. Mugia dia tampi ieu jalmi nu ngantunkeun iman jeung Islamna. Da ihsanna matara. Padahal rukun agama teh tilu, iman, Islam, ihsan. Da umumna mah kitu. Mudia ieu cenah jalmi nu ngantunkeun sing ditampi iman jeung Islamna tambahan ayeuna mah jeung ihsan. Dalam rukun agama pan tilu. Naon cenah ihsan? Ihsan mah ilmuna teh anta budallah kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anjeun ibadah ka Allah seolah-olah anjeun ninggal Allah. Lamun anjeun teu bisa ningali Allah da teu meunang ditingali Allah mah seolah-olah anjeun dipentrong ku Gusti Allah. Eta ihsan. Timbul we ilmuna, ilmu akhlak. Timbul tata carana, ilmu tasawuf, yani ahli thariqah. Tah eta ahli thariqah teh anu ngajarkeun ka urang jang ngabina akhlak supaya sampurna ibadah urang. Supaya ibadah teh janten akhlakan. Ya. Innama buistu li utammima makarimal akhlak. Pastina kami diutus teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Maka ayana teh dina tasawuf. Ilmu ihsan mah diajarkeun ku guru-guru urang lahir jang ngabina sifat-sifat sae dina diri urang teh. Bisi urang aya timbul sifat ujub, bisi aya takabur, bisi araria tah ria takabur, ujub, sum'ah. Moal aya dina syariat mah. Dina fikih mah wajib, sunah, batal. Kitu we hukul haram, sakitu. Lamun urang ngabina hate mah teu tiasa kitu. Sanes dina syariat, dina tasawuf, dina ihsan. Kade hirup ulah gede hulu, kade hirup ulah koret. Eta teh di mana? Ayeuna dina tasawuf. Jeung teu tiasa ku praktek kedah ku teori. Entah. Ihsan mah ngabina hate teu tiasa ku praktek supaya teu akhlak naon dipasihan carana ku kiai toya kiai ku ajengan-ajengan ku ala ulama-ulama lahir we ulama-ulama ahli thariqah seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Tuan Syekh Abi Hasyim Asyadili, Tuan Syekh Abdul Hasan As-Satori, Tuan Syekh Ahmad At-Tijani sadayana seueur jami-jami ahli thariqah anu ngabimbing urang sadayana anu mana aranjeunna gaduh pangkat mursyid jalmi-jalmi anu tos busul